Bismillahirrahmanirrahim. Bagian Paslun ari eta hiji pasal istimali alat siwaki. Dina netelakeun hukum make na alat siwak nyusun. Wa huwa jeung ari itu siwak. Eta min sunanil wudu'i tina sapalih pirang-pirang pasunatan wudu. Detik wasu wayu telaku jeung dibahasakeun naon asiwak ku siwak ayeudon deui alama kana perkara yustaku anu dipake nyiwak naon bihi itu mah min arokin tina kai arok wa nahwihi jeung sabangsana arok wa sunnah wasiwaku jeung ari siwak eta mustahabun anu disunatkeun fi kulli halin dina saban-saban tingkah wala yukrahu jeung teu dimakruhkeun tanzihan kalawan makruh tanzih illa ba'da zawali angin dina sabada lingsirna panon poe li shaimi pikeun anu puasa pardon eta fardu aon itu puasa aon naflan atawa sunat eta nyimpen mubtada jeung amil nawasih eta teh pardon kana aon naflan itu takdirna kitu menang nyamonang cek dina alfiah ge kumaha betna teuing poe deui wa tazulu jeung leungit naon al karahatu kamakruhanana ba'da guru bisamsi ku surupna panon poe lamun geus surup panon poe mah teu makruh boro-boro nyiwak madang gitu makruh. Wahtaro jeung milisan Nawawi Imam Nawawi ada mal karohati kana teu ayana makruh ceuk Imam Nawawi mutlaqon barina mutlak titik. Dina netelakeun make siwak. Siwak teh min syara'il qadimah. Patokan siwak aya patokanna. Wa yutlaq wa siwak aidon ma'ala mayustaku nu disebut siwak teh terkadang dibahasakeun kana alat nu dipake nyiwak naon eta siwak cenah kitu nu dibahasakeun kana alat padahal ngaran siwak itu adalah istimalu udin wa nahwihi fil asnani wa ma haulaha lidha bitaghyir wa nahwihi biniyatin nyaeta make na kai atawa sabangsa kai dina huntu jeung dina sabudeureun huntu lidha bitaghyir pikeun ngaleungitkeun barobahna cangkem jeung sabangsana biniyatin kalawan ayana niat nyiwak teh beda ganjaran salatna ge jadi loba ganjaran salatna ayeuna mah geus tarapat punten mah nyari nu rajin mah sok ieu hoream mamawana sok geuleuh cenah geuleuh sakemun teu masuk puntuh heula sabenerna mah ari masuk puntuh heula mah nya mun kolot baheula mah sim kuring aki di juru salatna teh berjamaah kan taralat anjeunna juru kalen pang sisina sajadahna teh nu sakieu teh lain sajadah gede model ayeuna dia leutik geus dina tempat sujudna teh geus bulu duluan tempat sujudna teh aya siwak gitu aya paranti nyusurna masih digulungkeun jeung sajadah tara ingkah sajadah nanti dinya jeung tara nu minahkeun dah hanyir sok nyarekan dipindahkeun eueuh we akina eta na ge sajadah istiqomah gini sabab lamun teu di sisi engke ripuh batu da was-was jadi kakarek timu Allahu Akbar teh lamun geus imam geus beres salat doli karek timu eta teh Allah kali kitu iya teh jero teh ngaji anahna dia tina kai arok manahwi jeung sabangsa disunatkeun hukumna fi kulli halin dina saban-saban tingkah
mun teu berat mun diwajibkeun nyusur teh Kanjeng Rasul kitu pan ngan kulantaran berat mandak disunatkeun aya oleh-oleh di Mekah biasana nu tas haji atau tas umrah pan sok marawa kai tara dipake ieu eta teh alhamdulillah cenah hayang ieu pada teu nyusur cenah teu dipake sakali-kali acan wala yukrahu illa ba'da zawali lisaim mafhumna wala yukrahu berarti yukrahu ba'da zawali dimakruhkeun nyewa sabada lingsir panon poe tegasna mah sapti sabada duhur pan ari duhur teh waktu duhur jawalu samsi gitu lingsirna panon poe zawaluhu ala jihati kulon jadi lingsirna panon poe ka jihad belah kulon jadi nakalangkang ka belah wetan itu zawal jadi sabada duhur ti duhur ka ditu makruh cenah kerja manu puasa nyiwak makruhna ngan pedah makruh tanzih ari makruh pan makruh kedua aya makruh tahrim aya makruh tanzih makruh tahrim mah deukeut kana haramna itu makruh tahrim makruh tanzih mun di Arab mah eueuh makruh di Indonesia aya makruh mah di Arab mah haram jeung halal sakitu hukumna kedua bukan mah mun nawar haram we geus mendak mun barang beli di Arab di Mekah di Madinah cek nawar tong manggih tah lamun nawar leutik tong manggih nu halal moal aya nu halal haram kabeh sabaraha ieu sanu we haram aduh haram rek dibeli teh mangkat deui geus datang deui ka warung nawar deui sajadah 40 real, cuma 20 real haram. Oh, macam tulus deui gitu. Nah, ieu teh nepi ka balik ka maktab teh ka hotel. Kunaon teh tulis balanya teh nya nu halal haram kabeh. Pan urang teh cenah sagala pake kudu perkara nu halal. Ya haram kabeh. Komo udud mah haram we. Udud. Haram haji. Komo teu boga duit. Ya udud seragam hargana 40 real kali 8.000 aya nu murah 30 real kali 8.000 3 kali 8 240 uing mekal saslop 10 poe beak da loba ting nu ngiwudna atuh kakurangan sapoe deui beak udud hayang udud ditu nanyakeun teh sadiakeun 30 real geus moal tulus lamun dibandingkeun jeung duit Indonesia mah 30 real 3 kali opat bener opat 4.000 sareang 3 kali opat 12 120.000 sabungkus mun di dieu aduh moonang genep bungkuseun dicukur ke 40 real 160.000 dicukur mantak geus bunulan weh bohongan mahal teuing gitu mun murah mah rek saeutik kulantaran mahal wah beakeun ada mahal ngan cek Imam Nawawi mah teu makruh cek Imam Nawawi mah mangga ira wae ge teu makruh sabab dalil min jati dalil ya anna lam yusarraf fi bil karaha wa inna ma huwa tariqul fahwa ya anna min jati madhab mandak adamul karaha reqobla zawal atau ba'da zawal lamun siwak kumaha cenah lamun ngosok gigi pan make Pepsodent lamun aya aen nu asup kana lingliangan tumerus tina eta pasta gigi aen teh datiah itu batal teu bisa dikiaskeun kana siwak dari siwak mah teu make pasta gigi ari aen mah kan naon ari ngosok gigi mah make Pepsodent
gitu. Lamun ain nu asup itu lamun aya ain gadatiah nu asup itu haram batal benar batal dak asup ain kecuali rih nu asupna lamun rih mah teu batal rih teh ambe sok urang keur puasa batur keur aya nu nyate kieu weh nepi ka beak rasa sate akibat naon akibat diambehan ku urang teu mantak batal teu da teu mantak seueuh kitu bising kumaha mun udud gitu pan ari mun haseup durukan teu batal kan urang liwat kana nu aya durukan haseup itu teu batal kecuali lamun behaja aya nu ngadurukan ayo di kieu. Nah, lamun udud kumaha? Udud mah surbud dukhon disebutna batal. Kecuali cek si boncel teu batal. Sama teh udud punjal? Teu batal udud mah. Teu batal kumaha? Deuleukkeun karayeuh cenah. Kan dikaluarkeun deui. Da tuluy di dahar. Lain geus kumaha maneh lagi kitu na kitu nawaitu ieu. Wa jeung ari itu siwak fi salasati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat eta asyad leuwih banget nama mustahabban disunatkeunana min ghairiha tibatan lianna itu salasa ahadha ari anu kahijina tina itu salasa eta inda taghayyuril fami dina nalika barobahna cangkem min azimin tina balem kila dibahasakeun huwa ari itu azim min azmin eta sukutun repeh tawilun anu lila wakila jeung dibahasakeun eta tarkul ukli tinggalna dahar hiji lamun geus repeh lila sebalam lila sunat muslim wa ghairu jeung lianna itu sukut tawil jeung ukur lias mula karena ngurung naon tagirul pami barobana cangkem bigeuri ajmin kulian repeh ka ukli dirihin saperti ngadahar anu bau karihin anu dipikangna teh ngadahar peteuy min saumin tina bawang bodas wa bawang bereung wa basolin jeung bawang bodas wa ghairi iman jeung lianna itu saum wal basol wasani jeung ari anu kaduana eta indal qiyami dina nalika hudang al istiqadi tegasna nyaring minan naumi tina sare wasalisu jeung ari anu katiluna eta indal qiyami dina nalika nangtung lis salati pikeun salat atawa nu sabangsa salat tawaf sujud tilawah sujud syukur rek khutbah sunat nusul bahkan dina nalika poho teu nyusur di awal memeh salat disunatkeun di tengah-tengah salat ngan biafalin khafifah ku pagawean anu enteng ku sakieu da hasil sunat nyusurnya pan ari nyusur mah gitu kana kalebar terus ka panjang. Nah, hasil ku kadar-kadar ngantelkeun perkara anu kasab. Jadi lamun ukur kieu ge tah hasil sunat. Gitu. Sakadar ukur kitu unggul ge geus hasil pasunatan nyusun. Pan ari alus mah kieu tah. Kapanjang, kalebar, ka jero. Itu nyusun. Jadi ka dieu tek leuwih kana letah digitukeun. Itu hasil nyusun. Aya kaepiahna urang pan padu wae da teu nyaho teh ya. Padu butret we. Tapi hasil sunat kitu teh. Pan ku kai atau ku perkara bikuli khasabin ku perkara nu kasab kecuali curug. Mun ku curug mah terjadi sanajan curugna kawas gurina. Gitu curugna kawas gurina kasab srek.
teu meunang ku curug. Sabab itu mah juz ittisal. Jadi kudu juz infisal makna. Lain ku anggota badan. Kan aya gitu. Coba kelas, coba kasap. Pakai ngasah bedog ge seukeut. Eta teh nyambung teh nu kitu biasana jeung perpecahan antar suku biasana. Panas dalam teh kaki pecah-pecah. Wasalisu jeung ari anu katiluna indal qiyami dina nalika nangtung li salati pikeun salat fardhon eta fardu au naflan atawa sunat. Wa yuta'akadu jeung dikeukeuhkeun itu siwak aidon deui fi ghairi salasati dina lian anu tilu al madhkurati anu dicarioskeun. Mimma tina perkara huwa anu ari itu mah eta madhkurun anu dicarioskeun fil mutawalati dina kitab anu panjang babaranana. Ieu mah kitab ringkas ban. Oh ringkas pisan. Kakiraatil Qur'ani seperti rek maca Quran, sunat nyusur, waspiroril asnani jeung kararoneng waos, sunat nyusur. Wa wayusanu jeung disunatkeun. Naon ayan wiya yen nganiatan bisiwaki ku nyusurna as-sunnata kana niat migawe sunat. Niatna teh wa yustaka jeung yen nyusur jalma biyaminihi kuleungeun katuhuna jalma wa yabda'u jeung ngamimitian jalma bil jani bil aimani ti gigir belah kenca katuhu ti katuhu lah ti dieu ieu katuhu teh nya ti katuhu lah min pamihi tina cangkemna itu si jalma wa ayyamurro jeung yen ngaliwatkeun itu si jalma hu kana itu siwak ala sak pihalkihi kana luhur hatep tikorokna itu si jalma imroron kalawan ngaliwatkeun latipan anu lembut wa ala karosi jeung kana pirang-pirang jero gugusi kieu kaepiahna ayyaj alal hinsir min asfalihi wal binsir wal yusra wa sababatuhu fawqahu wal ibham asfalu. Jadi dia tah ieu dari kita kitu ngepel susurna teh. Sumayado umbado ayustaka holpa udunil yusro. Lamun geus beres teuneun hanapeun ceuli kenca. Di mana? Dina pesak di dieu. Ya hanapeun ceuli di dieu teh ulah di dieu dituna di dieu. Bener teuing gitu mah. Aduh, mangkane cenah yusanu bada yustaka halpa udunihil yusro lihobarin aya hadis teuneun cenah hanapeun atawa satu kangen ceuli kenca di mana urang di dieu dituna cenah hanapeun ceuli nya di dieu na pesak hanapeun ceuli kenca lamun berarti lamun pesak endeuh pesak luhur na pesak handap belah kenca anger hanapeun ceuli kenca sarua wae ulah sok bodoh nafsiran hadis teh. Nah, ngawitanana ti dieu ti belah katuhu. Pajukkeun ka belah kita dina yana malangkung kumplit. Pajukkeun heula kalebar. Tuluy balik dina pajukkeun bulak-balik imror. Kalebar heula kapanjang heula. Trek tuluy kalebar. Tek tuluy we ka naon? Ka jero ka dieu tah. Ka dieu kana lalangit jeung kana letah itu kaepiahna jadi set colokeun kana lalangit ulah tarik teuing ge dadas latif di dieu na ge bahasana ge gitu latifan gitu
sing lemak lembut gelek kan eta gelek itu hasil nyusur gitu kayak piahna. Paslun fi furudil wudu jam 5 wallahu a'lam.